Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panjeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu kumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolingkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min sulak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumati dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat dirjanji sumpah hamolan calin cilun cak mulang udar tina tali gadang citra tina subaya morek ngijing sila bengkok senembah sujahusu nuturkeun galur di rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti anu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan anu maha kawasa anu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama anu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek turuh takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor-ngocor malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan tauladen ti gurapi guru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teh heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu ancep pancep istiqomah iman teu unggul ku kalinduan teu kedah ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehin alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna moga-moga dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatid-asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligoh hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuh lemur tikawit Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, DPD LB tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep ting-ting papak sarua moal dina beda-beda. Simkuring yakin ieu nu hadir di ieu tempat acan percaya yang ieu teh ustadna kaciri tina kiceupna naha sabab kuring beda jeung batur nu ngaran ustad mah kudu nage udeungna badag gamis ngangsar sorban ngagaplek jeung sok beda penghargaan lamun ustad anu diudeng di gamis mustami narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang hare-hare mah kunaon sabab da teu kaciri. Tapi hiji anu kudu jadi catatan yen nu ngaran hirup teh aya cangkang jeung eusina tong sok loba teuing lalajo cangkang lamun teu wawuh kana eusina da cangkang cau ge diteuneun bikeun ka domba tapi eusina dileklek ku urang kabeh. Ya nu ngaran cangkang mah enteng teuing Pak Ibu hayang geulis babari diwedak di lipstik di blush on babari teuing nu hese mah amis budi da teu saeutik wedakna kanel bibirna beureum haseum pamatuk di karuput. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngaragangan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Batak ayeuna ibu ieu cangkangna mah di jilbab, di garamis. Jilbab ieu mah jilbab nu murah, handapna malah 1000 luhurna 45. Nah Ustad apal kuring sok ceramah Idul Fitri, ibu-ibu gujrut ngomongkeun tiung anyar. Mana
atuh jilbab anu hakikat teh lain jilbab nu ieu da ieu mah atuh jilbab batur oge bisa make pek bae ku ibu pake tapi barengan jeung jilbab hakikat ngaran jilbab hakikat kudu mampu jeung bunian ceulina bunian panona bunian bibirna jilbab badag nah popolotot ka salaki jilbab gede nah kana gosip beuki jilbab badag tapi teu kaur batur salah kurang diomongkeun di mana eta jilbabna bangpo bapak-bapak bari ngararet ka ibu lebok wah ayeuna balik ka bapak bapak di karopeah alus satuju pisan pek tapi tujuan di kopeah adalah munian sirah ngaran-ngaran munian sirah bisa ku ikat lamun di Jawa Barat ini ke Banten wayahna eta mah kudu bisa jika orang Baduy leos ka kota di topi leos ka ajengan di udeng jadi tujuan munian sirah tapi aya tugas pokok gera barunian eusi sirah mata kadang-kadang nu di luhur di karopeah tapi pasea sirahna di bunian eusi sirah dibongkar kabeh cicing geus rada kahartieun ye kunaon atuh cek ustad tadi udeng tadi gamis hampura jawabanana saeutik kuring lain kiai kuring lain santri kuring lain ustad naha meunang lamun RT make baju camat rumah sakuring kialu lain kiai rumah sakuring lain ustad tuluy make baju kebesaran kiai asa salah gede pak kurang sopan lamun kuring make baju kebesaran batur dipake ku awak kuring matak bebas bapak nyebut ustad pe dek nyebut ustad kieu kumaha teh bapak atuh dek resep ka kuring mangga gedeg ngewa teu nanaon naha kuring dilahirkeun ka alam dunia sapanjang inung bapak kuring ka kuring nyebutna resep persetan dipikar resep ku batur lamun ku inung bapak kuring teh dipikar resep jadi tong alus teuing harapan batur atuh bro hirup mah belur jeung nu ngaran jelema ukurkeun aku sesebutan ibu nyebut bager ka salaki lain salaki bager tapi ibu teu apal gorengna bisa badi gorengna teh disumputkeun hareupeun ibu lain bapak anu jujur ngan hakikatna mah pamajikan teu apal bohongna sabulan katempo jujurna 2 bulan katempo alusna 2 tahun 3 tahun 4 tahun gedebul datang salingkuh osok jelema kecicing dina hiji darajatna ayeuna ibu lalajo kuring make kaos beudah hareudang Pak bayangkeun perjalanan ti Bandung ka dieu hampir 5 jam ngesang dina mobil lamun kuring di jaket nyiksa awak batak kudu bisa ngamaklum ayeuna ibu rarapi kieu nya heueuh da adem ceuk urang dieu da ceuk urang mah hareudang da kuring mah urang Bandung yuk urang dieu datang ka ditu disimut tah matak tong sok loba teuing lalu kana cangkang tanpa wawuh jeung eusin sedangkan nu ngaran hirup urang bawa ke alam jero alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna nu ngaran hirup manusia sequran disebut ajwad teh papasangan lalaki awewe luhur handap alus goreng bener salah tong nuding kasalahan batur hakikatna kasalahan urang ge loba keneh sok bener jeung salah milik urang alus goreng milik urang daek kedua milik urang Allah nyiptakeun seperti kitu osok ustad salah osok ustad bener keur ngeureuyeuh kalebah mana ustad salahna urang ngaku bisi di dieu aya nu jara di ustad sok ngaku kana kasalahan mineng urang ceramah tentang tahajud apakah unggal penting urang tahajud mineng urang nyaritakeun tentang sodako apakah unggal poe urang sodako lepok tah bener Pak matak nanu ngaran hirup teh geura piceun sifat rasa diri dan ngaran-ngaran pirasa sebutan batur disebut pinter lantaran aya nu bodoh disebut beunghar lantaran aya si miskin disebut pejabat teh lantaran aya na rakyat disebut pinter karena aya nu bodoh mata kurang tugas jelema pinter geura loba nganuhunkeun ka nu bodoh artina tawado hirup lain geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa karena nahawan sakola jadi sarjana ukur ngaledek anu boloon jelema beunghar teh disebut kuno miskin matak sanggeus urang beunghar geura tempo kalaeng beuteungna si miskin geura tempo imah bututna si miskin geura tulungan budak anu teu mampu sakola si miskin kakara jeung nu beunghar bakal menang doa ti nu miskin ngan lamun nu kitu kitu nu miskin ngadon beunghar adigung gede hulu asa aipang beungharna bandungan jasa si miskin
aya nu maot pangheula nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pasaran ku si miskin di bawahna, aya nu maot takdil 100 poe si miskin tara pernah eureun. Mata lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna teh nyeun kuburan sorangan. Gitu aya pasaran gubuk ku sorangan, tak boleh deg-degan ku sorangan, eueuh anu nyolatan salat acung-acungan sorangan, eueuh nu nganterkeun jug acolok-acolokan sorangan. Manusa deuk kitu-deuk butuh ku batur. Di mana aya rakyat pangaleneng jeung pejabat, rakyat jeung pejabat, tugas rakyat pek tangtukeun keur wakil urang ngaranna pejabat, ngan geus jadi pejabat turun atuh ka rakyat lain ngajedog wae na kursi. Bener ya. Ulah hade teuing dina kampanye eta marekayasa carita. Bapak-bapak, ibu-ibu, coblos abdi, lamun abdi jadi insyaallah pret lain kudu kitu. Teuleman kahayang rakyat nyahokeun pangabutuh rakyat, wawuh nyaho deukeut jeung rakyat. Apan urang mah Jawa Barat Siliwangi asah asih jeung asuh, asah pek doakeun rakyatna, asih talingakeun pangabutuhna, asuh bisi teh gebrus kana jurang kanistaan. Eta pamimpin teh. Kita kuring mah asli berprinsip lain urang kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Nah, apan maranehanana jadi teh dicoblos ku rakyat. Bener? Sok tangtukeun ku bapak. Mana urusan politik kuring moal ikut campur, silahkan. Moal pernah kuring ngiruhan urang dia urusan politik sabab lain urusan kuring. Nu jadi kades tong ikut campur karena agama, nu cicingna agama tong ikut campur karena urusan pemerintah. Urang lain RT acak. Ayo mau jadi ustad ngomongkeun kades, pecakan 2 poe bengek tah. Ya itu situ percaya lah. Gerak cicing dina potensina masing-masing, gerak cicing dina tugasna masing-masing. Da ibu jeung salaki beda, tapi cicing dina tugasna kakara bakal katempo majuna rumah tangga. Lamun cicing dina hiji-hiji bener gaya lalaki jeung awewe naon tugasna babari. Lalaki jeung awewe hijikeun pan lumayan barosot cipeju. Cobaan ge mah hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing. Mata ku hal sarupa kitu urang dituntut boga ilmu entong anti dengan perbedaan. Nah mah jeung kudu riweuh ku perbedaan. Nu diudang ngomongkeun agama, nu dikopeah nyaritakeun agama, kuring oge jiga ojek online keur ngomongkeun agama. Nama kejeun kudu nempotina bajuna, nu penting aya sarua dina agama. Nu jadi NU pek nuluykeun ku cara NU, nu jadi Persis pek lajengkeun ku cara Persis, nu jadi Muhammadiyah mangga lajengkeun ku cara Muhammadiyah. Naha beda cara, beda tujuan pek bae, nu penting mah Allah nu nganilai lain urang anu nganilai. Lain dia masih disiku pagawe tak atuh tanu kan dudodag we teh. Hargaan ajenan pendapat batur, ajenan kahayang batur. Leres. Ayeuna ge ibu nempo kuring kieu, kudu dimaklum. Bae we kitu cek ustad teu naon. Da mamah kieu sate ya teh budayana kitu atuh. Ieu mun mulah ustad kitu teh kopi acan. Si eta hatena sirik, bro. Metode ceramah di Indonesia kagolongkeun salapan cara disebut wali songo. Pan wali songo teh salapan, artinya salapan cara moal pernah aya nu sarupa. Da urang mah orang Indonesia, Presiden Soekarno pernah nyarita, jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya budaya urang. Lamun urang Subang tong nembongkeun budaya Jakarta moal nyambung. Karena jengkol jadi jengkel. Ya jengkol mah jengkol we atuh kudu ribut. Kuring orang Sunda Tulen ceramah jeung Kang Dedi, ceramah jeung para pejabat tinggi, ceramah jeung Bupati Kang Dadang Supriyatna aya ku bahasa Indonesia tara ku Sunda sabab mereka adalah orang Jawa Barat. Teu so ieu. Ayo urang menyerta cicing di kampungnya ngadedik budak teh awas jangan main sisi balong nanti teh kejebur teu ecrek. Awas jangan main sisi walungan pawit keh. Kurumoy akhirnya di kota, cucu kakek dicari-cari gok di dia begitu beres. Andai kata kuring nyarita ku bahasa Arab, ibu linglung kuring jangan. Andai kata kuring nyarita ku Inggris, ibu bakal hanang saka jodoh. In the name of Allah, the principle, the commission, tartos.
saudara ibu kurang gimana ngapalkeun tina tadi isu-isu mata tepikeun ku carana masih di Arab kurang banding-banding antara urang jeung Arab. Di Arab masjid di modalan sound system alus mic HD nu adan digaji, coba di urang nu adan sakahayang mic peperepetan. Mata di Arab adan keren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arab. Coba di Indonesia adan ngawowo da ehwa tari teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka katukang son kuring ngabejaan ka masjid pang menerkeun eho eta mah daek asup teu daek balik deui we. Nah, da urusan salat teh dipaksa ku batur kumaha hatena masih. Heuh bener ya? Jeung da hirup potong loba tudang tuding ieu ge nu hadir di dieu. Ulah ngarasa ibadah cantang. Iya. Demi Allah. Bisa jadi nu datang ka deuk kada hayang panggih jeung urang, ulah lanjut TikTok wae. Haral juga bisa jadi kadang-kadang pancek salaki teh mah deka mana engke naos kumaha cek salaki bae tong nyangut engke ge panitia nyadiakeun berarti tujuan datang ka dieu teh kan hayang tetep ge leureung lamun panitia nyieun dina teh nyieun bandungan isuk hana seudunan kadang-kadang para pejabat datang aing buat diparak nu hareup we nu meunah nama pan heueuh bener Pak makana cekuring entong ngajul anu jauh entong neang anu anggang komo nyeduh ka langit istilah mongkot kana awak korehkeun nu deukeut bae anu biasa ku urang dipigawe pek geura omongkeun kakara bakal sukeun ayo atuh da ngomongkeun anu jauh-jauh aya dipigawe hanteu kumaha cepatkeun bener Bang di dieu patokan bakal perbedaan terjadi maka sok silih ajeuna di Arab pujian ngong adan langsung komat meujeuh nah jam 5 deuk magrib jelema geus ngabeula di jero masjid coba di urang ngong adan langsung komat nu adan eta komat eta imam eta ngomong eta wiridan eta kadoa eta balik si eta nu pukul nu geus si eta keneh maka lahirlah Nahdiyin orang NU cerdas jeung pintar 90% adalah intelektualitas maka lahir Kiai Haji Hasyim Al Asy'ari kalawan boga kahanapna turunan Gus Dur nyiptakeun di masjid pupujian rabeng geuning di masjid alim umat laki-laki geuning musliman ayo orang berjalan awal sholat subuh ayat setengah genap maghrib pepek banyak ka aya nutara kuring nutara tong ngagenggerekeun nu osok tong kabudak nutara nah nyeun masjid teh butuh osi lain haben pasea pengujian yang teu aya ngeusian mungpan garelo bener keul atuh teh ayo ya korban TikTok asli so ibu di rumah tangga bakal ngeunah disebut nah aku berbeda maka salapan meuli songo nyiptakeun salapan cara dina metode maka kolot baheula ngalahirkeun cara-cara dina metode ceramahna dibunian ku budaya sehingga luwes agama teh gampang katampa teu aya kesan galak-galak acan luwes kolot baheula sabab dibunian ku budaya ayo urang bang leungit budaya datang Idul Fitri kolot dalam menyeun rantang asupan kadaharan tuliskeun dulur-dulurna nyai anderkeun ieu rantang ka dulur maneh ngarah naon kolot bala kikituan ngarah dulur teh dulur batur teh batur leungit budaya eta bandungan ayeuna dulur asa batur asa lamun dulur beunghar kakara wargi abdi coba dulur sangsara panggih di jalan kuat bebelaina nu paling parah dan dulur beda pilihan Anies Baswedan Prabowo Ganjar Prabowo gelut jeung dulur maneh tahlil mah Prabowo mau datang moal anger tah jeung dulur mah oke bener ya
urusan politik mah hanya sebatas 5 tahun sekali, silahkan. Dan anu geus jadi mah geus ditangtukeun ku Allah, sariweuh-riweuhna manusia, sahebat-hebatna kapanji urang tetep lauhil mahfuz anu terjadi. Ye kuring geus ditakdirkeun ku Allah kudu jadi mubalik, tempo dina YouTube sajawa barat ka kurilingan padahal pakaian kieu. Geus takdirna cobaan RT mah udang sing badak, gamis sing angsar, sorban ngagaplek, eudeuh ibu nyebut ustad ke RT. Moal, ngocek ibu RT anyar tobat. Da lain takdirna balik kana awak ternyata takdir lain ayana wujudna, takdir lain ayana bentukna, takdir lain ayana jirimna, tapi takdir aya tulisan lauhil mahfuzna. Matak jelema tong sirik ku takdir batur kira-kira teu mampu ngajedong. Kala ari di aya Pak Kades. Oh, Pak Kades sapunten abdi ya. Pak Kades aya saha di pacamat? Pak Dewan. Budaya. Nuhun Pak Kades. Abdi ditambi di tempat. Da abdi geus sami pada maulana pada mal pemerintah Pak. Matak abdi gaya kita da abdi digawe di pemerintah. Jadi urusan dakwah mah teuing di mana hijilna. Matak kita rek dianggap dek paralik mangsa bodoh. Atau jamaah rek paralik cenah ustaz ari maneh lain ustaz mangas. Atau kumaha jamaah balik atau abdi mah geus capek teuing gitu. Teng lapar nginum acannya tinggal dahar. Sabab abdi boga deui jadwal beres di dieu teh masih kena aya jadwal di daerah Patok Besi. Pak Kades malah langsung anu nelpon abdi mah akraban pas Pak Kades teh malah engkenya pan bade halal di halal teleponnya abdi urang ngayakeun deui acara di desa nya sok gerak ulah henteu anggap we bapak abdi teh anak jadi abdi ka bapak jadi ieu teh anakna Kades Pak ulah coba-coba ngahareuyan yen kuring geus di aku anak ku Pak Kades. Ayo bukan di pengker itu bisa jadi lanjut abdi, akang bisa jadi lanjut abdi, bapak-bapak di payun bisa jadi kolot abdi. Sapinter-pinter nak kuring tetap pengalaman eleh ku bapak. Matak tadi bahasa kuring lain bapak kudu suntangan ke kuring, tapi kuring kudu suntangan ke bapak-bapak. Nah bapak lebih kolot batan kuring, bapak berarti geus lega pengalaman batan kuring. Kuring mah jelema atah henggar keneh. Tuh gitu hirup mah. Lainnya mau datang ustaz, punten. Ustaz para sufi, punten. Nu diuk diingkah-ingkah ieu teh ustaz tara cai panas asa teh kudu kitu-kitu teuing ya benar ya benar ieu Pak Kades sumping kana perdebatan ieu kunaon ku sadar jadi Kades teh dicoblos ku rakyat ngan pertanyaanana ari orang dieu baheula Pak Kades keur nyalon nyaroblos Pak Kades KB cirian Pak Kades tu aya nu henteu. Nah Pak Kades pilihan aya mah cenah teu nyoblos urang antep aya mah cenah nyoblos urang hadiran henteu artina ieu asah asih jeung asuh deog sengkong bodoh boloho sapanjang kuring kadesna maneh teu nyoblos ka kuring bagian tina wilayah kuring jadi ulah aya mau ngamuk ka jameta Pak Kades urusanana mata pamimpin teu berat bisi aya mau ngamuk ka jameta rakyat mah hayu urang balik urang serenkeun ka Pak Kades mangga we kan orang rakyat Pak dina metode ceramah pabalantap tuh kuring mau kacapi iya teh metode Sunan Gunung Jati Cirebon mata ulah coba-coba nyebutkeun kacapi iblis lamun aya nu ngomongkeun nyebutkeun kacapi iblis berarti bapak pernah lalajo iblis keur ngacapi berarti iblis keur hajat bapak lalajo berarti bapak ulman iblis. Nah, atuh bapak nyebutkeun kacapi iblis teu ngarti filsafat di jerona. Padahal falsafah di jerona kacapi kecap nu hiji, suling susul sing eling, kacapi kecap nu hiji. Naon kecap nu hiji? Allahu Akbar. Allah teh Maha Agung. Lamun bener konsep Allahu Akbar dibaruka, dibaraca, diteuleman, urang teu mungkin make jeung boga sifat sombong. Pejabat moal sombong, ukur 6 tahun teu kapan rakyat menjadi RT diheum. Ya ustaz kena ulah keur diigalkeun ku Allah taala nepi ka sombong jadi ustazna nepi ka ejiden jadi ustaz montong hargaan ieu jamaah nuhun ibu nepi ka hantiang katos-katos sim kuring sumbi ka dieu nuhun bapak parantos haladir ka dieu kuring kudu nuhun ka ibu bapak naha juk ibu bapak eueuh na urang rek ngomong jeung temo matak Pak Kades ke kudu loba nuhun ka rakyat naha sabab suatu saat urang bakal butuh deui ku rakyat. Harus Pak Kades? Nah, nama bagian itu mah engke lah ngobrol 2 periode jeung abdi lah. Nah, gampang
gampang leutik teuing hayang ngajadikeun jelema mah enteng teu kudu ku wirid Pak ku metode nu calakan bisa jadi. Nah da rakyat teu butuh duit kades henteu butuh nage nalika aya nu maot hadir nu hajat datang nyeri beuteung anterkeun budak ogo upahan anu teu kasakolakeun pek sakolakeun eta rakyat mah butuh nage nu kitu patut lain nu gede-gede muluk-muluk lain ngabangun masjid mah enteng ngabangun jalan enteng bang ngabangun jalan lah sabab pemerintah pusat kemikiran ngabangun masjid babari nu hese manusia nana bener ya kacapi kecap nu hiji Allahu Akbar Allah nu agung lamun bener ku bapa di aku Allah nu agung kesombongan tong dikukut nu geulis ulah gumelis nu kasep ulah gumasep urang asal tina taneuh kabeh manusia tina taneuh mata pek gerak guguru kana taneuh yen taneuh teu boga panjeukeun dendam diidak dileyak digeuleuhan dikemuhan dirujitan dicuaan tapi taneuh halodo genep bulan nolol hujan sapoe teu burung jukut hejo deui tutut hirup deui laut nyangkap deui tukang tani seuri deui pare jadi deui mata lamun aya di dieu jalma anu dendaman ka batur berarti si eta taneuh sengketa oh mun masih banget panjeukeunna taneuh kuburan mah lalakon kahirupan tuh Allahu Akbar Allah nu agung naon usah disombongkeun ku urang harta banda tapi karek pengajian kongkorong papanjang-panjang tapi ka teu ngaragangan jelema nu sangsara padahal cek agama mah tong nyaritakeun kongkorong ka jelema nu teu make tong nyaritakeun sawah kana teu boga tong nemong-nemong mobil kana teu gablek sepeda-sepeda acan coba urang beli kongkorong ge balas kiran ieu teh macet miskin sing bea matak jelema nu alus teh lain jelema anu jiga mun bapak pejabat datang ka rakyat entong jiga jadi pejabat tapi kudu jiga rakyat naon ngaranna blusukan teh kitu teu kaciri ku batur pejabatna tapi kata bos sebagai rakyatna jabatan mah isu ge luntur bro Ustaz kalau mun bisa mah kitu ngana teu bisa entong ulah kaciri ustadna merakyat jeung rakyatna naha da ustad gede teh lamun loba nu ngulem ku rakyat ustad moal gede lamun eueuh nu ngulem mata urang boga sawah lain nu urang ta ieu mun urang subang apaan ti dieu teh kudu bakal dibere duit udah dibelikeun kana sawah yuk bapak init ka ditu deuk cicing di sawah kuring ge pek bae da lain nu kuring nu bapak sapoeun ayeuna tapi matak naon nu kudu disombongkeun tina hirup teh gedong sigrong mobil mewah sawah lega kulit hade morak keneh gelis ongkoh kasep ongkoh teu kudu sombong lamun bener bapak bisa nolak takdir Allah pek bapak baheula pernah ngorak gerak tolak urusan kolot mampu panorama anger hayang jadi budak teu bisa geuning nolak kana kakolotan goro-goro nolak kolot dalah nolak pimaoteun ge moal bisa matak teu kudu sombong Pak Hirup nah iya lainnya mau pingau ti dieu nepi ka dieu nyampur pengajian teh hayu ngaus wati gibrig-gibrig pakades nu kitu tah jelema cakekeun guring teh aral atuh teh naon hartina urang boga harta lamun nu miskin kok kaceakan naon hartina urang boga harta lamun nu yatim teu kabelaan naon hartina urang boga harta lamun rakyat katalangsara tong sok senang-senang di atas penderitaan orang sabab doa itu leuwih mati katimbang sasaha bener asup kana bab kawat teh aya 20 nembungkeun sifat wajib Allah 20 dinyanyikeun di Indonesia mah wujud kidamba qomu khalafatul qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrati roda terus ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan haliman samian mota inilah Indonesia itu mungkin sarupa jeung Arab di Indonesia maca salawat geus beda deui nu jadi es lilin aya Allahumma sholli ala Muhammad aya leos deui ka wilayah sejen make alo salatul ho salamul ho Allah tuh rasulil oleh yang deui kabatan dihoak salatullah salamullah Allah tuh rasulillah sambut ku jamaah ajib
tapi satu aya kesamaan nu dibaca sholawat keneh maka lamun dina hirup tong sok pake nafsu beda-beda bisi sarua arah tidak bener Pak aya nu maot milu tahlil nah sarupa kitu dah henteu tahlil Pak Kades aya nu tungkul aya nu gideug aya nu muih ilmu nyata Bang aya panu tahlil bari tungkul la ilaha illallah hudang-hudang terdahar ayo oke nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah illallah mang sing teh naha ngagideug teu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul mah ngandon sare jadi mang digudag gideug ngarah teu sare tong ditanya dalil pada eueuh naon dalilna mah teu jeung tahlil gudag gideug tong sok nanya dalil nu paling paur nu muih kah illallah abdi mah sadar ayeuna si eta tahlilan batur isu mah aya uleman ka bapak keur tahlil di imah si eta nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideug keur maca la ilaha illallah anu muter ge keur maca la ilaha illallah maka pareuma nafsu teh entong sok nempukeun perbedaanana sabab aya makna di jerona sarua maka kitab Sutasoma mengatakan bineka tunggal ika silahkan berbeda tapi satu tujuan agar Indonesia maju jaya dan sejahtera de PDI ke, de Golkar de, de Gerindra ke, de PKS ke, de kudu silih gorengkeun, de kudu di luhur mah sarua karada bro, rakyat kahapeun burger. Pak Kades leres Pak? Ya udah urangnya nyaho terus silih gaul jeung bupati. Tuh, cek gorengkeun tah. Kawat kacapi 5 daminatila artinya di alam dunia teh beda dijentrengkeun ku ahlina daraoseun. Setiap manusia boga waktu masing-masing ayeuna ibu lalajo kuring baju kieu calana kieu antosan 2 tahun deui abdi ge eudeuh pangarencana ieu deuk digamis deuk diudeng deuk disorban ulem deui engke Pak Kades abdi deuk digamis deuk diudeng kan ibu-ibu bakal boga penyakit kumaha ngomongna Allah dipercaya pan wal asri teh eta Pak wal asri innal insana demi masa demi waktu satemena manusia aya karugian pertanyaan ke Bapak dari Bapak bager ti baretok dari ibu dijilbab ti baheula tah kitu ngaraku tapi nah orang aya geus kolot ngarasa pangbageurna saha bapak umur 17 tahun saha bapak umur 30 tahun saha bapak umur 10 tahun saha panu bedegong teh ieu tah sok ngararaku dititah ku kolot jangan pangmecetankeun cangkeng kumaha jawaban bapak harita jangan pangaritkeun bapak keur teu kuat ti hayang sare kumaha jawaban harita bapak ayeuna pabageus kolot tuluy boga budak titah ku bapak jangan pangmecetankeun kumaha jawaban budak bapak ayeuna halepok eta teh situ percaya matak nu ngaran hirup geus teu kudu ngukur awak batur gerak ukur awak sorangan urang ge loba kene salah batang benerna ciri jelema nu loba salah osok hayang nyalahkeun batur artina diri keur nebongkeun kasalahan jeung rendah hese ieu jelema nu bisa nyalahkeun batur artina dirina keur nembongkeun kasalahan naha ceuk Allah ge ulah ngewa anu salah tong resep ka jelema bener namun teh jeung kudu ngewa jelema geus boga waktuna ayeuna bener isuk salah ayeuna salah bisa-bisa isuk bener tong keung ku jelema salah ti kuburusna kana bener tapi kudu keung ku jelema bener ti kusrukna kana salah tuh tembok cas ongko deuleuh cenah are heuh Pak laras Pak tong resep teuing kanu bener nah teu saeutik jelema bener sombong ku benerna loba teuing nu ngaugung-ugung dina benerna akhirna dadana kaluhur iblis mah pinter nu kedul digoda ku kedulna nu daek digoda ku daekna ulah ngarasa ibadah sapanjang urang kalibudan ku panyakit eta nu daek ngarasa aing pangdaekna sombong anu kedul ngarasa betah ku kedulna artina diri keur kalibudan ku godaan mata teu kudu riweuh hirup teu kudu mah jeung kudu riweuh da hirup mah kudu bisa nerima takdir batur cek kuring ge ieu kuring pa wujud kieu bentuk kieu jirim kieu aya geus waktuna ku Allah diigalkeun mah geuning nepi ka subang leres Pak
ayeuna bapak ibu entong ngewa ka kuring geuleuh anjir si eta ceramah teh make baju kitu baju nu urang celana nu urang menang meuli-meuli urang ibu mah hanya sebatas penonton tebalik ceramah teh lamun aya bapak-bapak nyebutkeun tebalik ceramah sok bapak naik ka dieu dulu ceramah nepi ka jam 4 insyaallah nya kelembit ngadeng dedek masyaallah kadang-kadang penyakit orang loba pisan komentar batur tapi orang ge sebenarnya can mampu jika batur pak kades dikritik terbalik dari kades teh cobaan ku bapak jadi kades bengek 2 poe ge anuran doakeun bener syukurin sing jero atau nerangkeun wal asri demi waktu jelema teh gumantung waktuna masih Bapak budak bujang terbujangan ngedul nabi tikar kita ngarit sudi kita macul tara bandungan ku bapak pruk rumah tangga eta budak jadi daekan ngarit jadi ngomah wadah oke kasawah oke macul oke beres kasawah ngarit oke baheula mengelud si eta geus waktuna bager mah bager sorangan teu kudu loba digenggeureukkeun leres Pak yo bisa jadi badan bapak ge aya ngedul ka masjid beurnya teu kudu digenggeureukkeun geus daekeun mah bakal di mana tempatna lamun mung wae ka masjid engke dina maot bakal pangheulana sia tadi hareup teu kudu dibisani bapak wal asri teh demi waktu demi mangsa maka dihariringkeun aya hiji lapan ku Sunan Gunung Jati Cirebon dina judul Demi Wanci nyanyi maksudnya kamari di Banten Pak Surabaya teh nyanyi Pak Kades mere 200 di Banten Pak tokoh masyarakat 100 lima lagi mau lebih teh ya ini dia mah anggawe demi wanci satu menang hirup ayah dinaruki demi wanci sakemena hirup aya dina rugi iwa jalma iman iwa jalma soleh nusili wasiatan dina bebeneran iwa jalma iman iwa kata soleh nusili wasiatan dina kasabaran duh Gusti nu maha suci salametkeun diri abdi damai hirupna Gusti nomah duh Gusti duh anjir rasa betah ieu ceramah kumaha suci salametkeun wah viral deui ieu diri abdi kan hirupna bibi dia bibi teh bibi ukuran geuning teh di dieu eta teh aduh di dieu teh dulu ngumpul geuning alhamdulillah sok teu moal biasa rokok sawah atuh
dan kagungan hirupna abdi mautna abdi Ukura sumera ka Gusti Nu Maha Suci. Aduh aduh Gusti Nu Maha Suci sepuh nama diri abdi mak sehat mak hirup apa meju abdi mautna abdi Ukura sumera ka Gusti Nu Maha Suci. Nuhun Pak Kades, ternyata Jawa Barat lega ala lakur jeung urang ditu. Di ditu ge sok barang bere geuning di dieu ge arosok. Ningang ka jelema nu resep ieu teh godaan, Pak. Keur nu resep bagja eta budak gede milik di Pak Kades dibere, di toko masyarakat dibere. Keur nu resep, keur nu ngewa mah bakal ngeluk hate ngomong lagi bakal dia nanaonan anjir mere nu kitu. Dosana dua nya teu mere nya ngomongkeun. Matak sing aralus HP, sing aralus HP. Kalau jadi sakwan heula. Angin badag gebrus pokoknya itu dicokot ku tukang son hese deui nyokotna. Wah ya viral deui. Inilah nilai seni, mata orang tong sok mapohokeun kana naon seni nada, naon nada budaya, naon budaya tradisi, naon tradisi kabiasaan. Ceuk kolot baheula lamun urang dieu beuki pinang asungan pinang entong dibobol-bobol daging. Mun teu kuring resep daging tong dibobol-bobol kana pinang. Naha loba teuing pinang ateul, loba teuing daging kolesterol. Sok pisahkeun mana nu daging mana nu pinang entong sarakah duanana darah tinggi mah. Tapi kahartos Pak. Apa orang Subang teh nanyakeun heula ka Pak Kades dari Subang kumaha karesep wah kana kaca bisuling mawa atau abdi di Jakarta sakapeung mawa dangdut teh da Jakarta badak suara ustaz teh kudu diuli teh Pak karawitanana diuli qiraatna diuli adana diuli dangdut lagi kudu diuli. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan Akademi Indonesia wah burung menang si Lesti gening alhamdulillah ya bermain dan nu teu meunang mapahili Bapak resep dangdut silahkan tong dihilikeun jeung nada adan diomongeun jeger adan ayeuna salat ayeuna salat kumaha cek RW tutup masjidna tutup sesat nada pahili nu maca Quran alus teh lamun bener nada hade mahrojna panjang pondokna hilikeun jeung sawer teu maen ai taud alus bismillah alus a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillah aluh poho ngadon bebes kana karawitan saupami henteu lepat urang kantos tepang kumaha cek nuralajo nogel paheuli
bapak ngimaman alus namun kena nadana. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, nepi ka waladhdallin, kakara hebat amin. Napas coba dibawakan ke tukang nyawer. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Da kumaha aminah. Maka secara teu langsung urang kudu pinter milih jelema. Mun pakades wobog dabog ekonomina hage dodog hate tagog kades urusanan. Bener Pak? Mun keur urusan pidewaneun anu surya asruk-asrukan ka rakyatna, anu bager ka rakyatna, entong milih pamimpin nu bager dadakan karunya bisa diakuitna rakyat ayeuna duit dicapluk nyoblos ka nu lain atuh stres ituna. Betul betul. Anu nyebut betul panggeulana nyokotna kitu. Mata hirup tuh pemantong karakterna, pak karakter kuring kudu juga bapak hampura moal bisa, karakter bapak kudu juga kuring cek bapak hampura jangan moal bisa. Sok atuh silih hargaan karena karakterna masing-masing. Kakara bardatun toibatun warobun kopur bakal terjadi moal Islam jeung Islam adu hereng, moal terjadi Islam jeung Islam pasea silih ragangan dina perbedaan lebih keren. Bener. Oh, kan orang Sunda mah salada dakwah lagi disumputkeun dina sawer panganten disubang. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Ciri moal pahili omat asep ulah lali patokan imaha suci. Maruk lain pelajaran eta di mana pelajaran anak palebah ngawurkeun beas gur abur hiji dua eskonpon gur abur dua toong ku ibu naon makna tina beas diawur-awur. Bapak hayang jadi pamimpin kuring hayang payu, bapak hayang halus kuring hayang halus. Hasil tina perkara kehalusan sebarkeun ka batur artina silih awur jeung dulur hade jeung tatangga hebat jeung baraya ta eta makna ngawurkeun beas. Dua nu diawurkeun es bonbon cek ibu es bonbon teh da cekap di permen da ibu mah keukeuh nyebut Pepsodent ge odol. Minuman teh eta limun. Naon maknana pahit beuheur lada hasil es bonbon teh pahitna aya amisna aya beheurna aya. Aya es bonbon anu amis permen loli jeung permen kaki, aya nu lada permen jahe obat sebel, aya deui permen anu lada bari amis heksos, aya deui amis pisan kis. Ternyata hirup teh majemuk Pak, pahit beuheur lada hasil bakal karampak ku sararea. Pak Kades ayeuna diugung-ugung, ayeuna dihormat. Saha baretot Pak Kades nalika keur dihandap ekonomina teu direret-reret acan. Ayeuna kuring pedah viralna TikTok anjir. Aral juga nama rukeunah jadi jelema viral. Pak Kades sampura teu hayang kuring viral beger ge hese. Ini ke Pangandaran mawa budak awewe Pak Kades ada Ustad ge manusa aya nafsuan. Ah cinta kebenaran di Pangandaran moal aya nu wabu. Ceklan dengan budak awewe. Nah eta mah ti hareup Pak Ustad nu dina YouTube. Langsung kuring ngahindar. Saha Pak Ustad pun alok. Balik di Pangandaran di jalan curut turun eta budak awewe. Nah cinta mah turun putus. Nah pedah tadi aku di nanya eta teh bengok camat loba nanya atuh dah. Camat hari tadi nanya Pak Ustad nana sebelum nanya YouTube saha alok. Salah jawaban Pak jadi tikusu. Badak maruk ai viral ngeunah sok bisi ibu hayang viral tukeran jeung urang. Aya jenua viral nahan lapar tisu-tisu supaya kalah ketika ceramah. Bapak-bapak
bapak mah nungguan bari ngopi suges bea aki nunggus bea coba urang Pak bener Pak tapi terjadi masalah dari kuring datang ke dia lain minta dahar demi Allah lain minta duit lain Pak hayu urang duduluran si panjang hayu urang boga baraya jeung urang Bandung didinya Pak musuh hiji jelema heureun tapi sahabat 1000 kurang-kurang keneh malahan urang bersahabat duduluran dan sakana di dunia si nepi ka alam akhirat jaga Pak engkong sok kiblat teuing kana dahar da panitia geus apaleun bakal mahanan teu kudu dikiblatkeun eta teh ayo Bu atos kok bisincan keur nu resep bakal aya logika bener ka Ustad eta loba nu nyaahkeun keur nu resep kumaha cek ngewa Ustad kardus siriknya si lainnya siriknya bakat mengeus hirup teu kudu loba komentar bener Pak tuh pahit peuheur lada hasem dina rumah tangga dina sagala bakal karampa mah bisi ibu ayeuna keur kacau rumah tanggakeun sakedeung deui ge bakal eueuh hancurna datang jongjona atuh bapak-bapak bisi keur rag-rag ekonomina keun tenang ya tenang suatu saat ge bakal bangkit ekonomina sapanjang Allah nu ngaturna manusia ulah aya kakeung jeung kasieun sabab Allah nu ngajadikeun Allah oge nu ngatur siklus kahirupan urang masing-masing mata tong jengkel jeung hirup mah ulah loba ngeluh Pak Kades ngeluh cenah jang capek jadi kades teh simpel eureun ya ani Pak leres tuh Pak mun Pak Kades ngeluh ka Bapak capek jadi kades teh jawab eureun andai kata kuring ngeluh dina hirup ripuh geuning tukang penceramah teh cek Bapak rieuh beres kenapa kejeung mempertahankan karieuh atuh nu paling parah ibu ngeluh ripuh geuning hirup jeung salaki teh sareikeun timpah teh ibu ngeluh deui kieu geuning di dunya teh hirup teh untuk kata langsara baju teu boga imah butut babari kumaha cek Allah geura uih atuh ka akhirat manusia teu meunang ngeluh sabab Allah mengaturna Allah menciptakan siklusna Allah oge nu miarana Bapak kudu sadar Bapak dipiara Allah kuring takdir ti Allah Bapak ge takdir ti Gusti Allah pertemuan urang ge tanpa direncana aya Allah nu nakdirkeun mata teu kudu riweuh sagala rupa ge geus ganti kana takdirna laras eta Pak hubul keneh nerangkeun Raja Banu ya susul yuk ka ditu yuk ka patok besi Pak sok baik nyewa mobil gitu Bapak aya nunggu lah urang ditu geus cing kesakalikeun sama jalan kilo kali gitu jadwal teh isuk-isuk pohor penting berebet lumayan teh Pak cek Bapak mah aduh Pak Ustad tilu meureun amplopna gitu da kanu kitu wae lompatna teh teu mikir beuteung urang teh isuk-isuk nepi ka penting teh sia nah beres di dieu teu tuang kajeleng ka ditu beres di ditu teu tuang kajeleng ka wetan teu wetan geus penting teuing baru hayang dahar mata datang ka imah teh lungse anjir Bapak onaman ulah Bapak nyebutkeun capek atau barang dahar geus beak well nya well asli Pak asli mata jelema geus beunghar kudu eling waktu keur miskin jelema geus pinter kudu sadar waktu keur bodoh jelema geus jadi pejabat kudu sadar nalika jadi rakyat teu poho kana purwadaksi jelema mah santren hayang naon hayang jadi ustad geus jadi ustad kudu sadar Pak baheula keur hayang mah santren tempoan barudak geus hayang mah santren jang mana di pasantren tak kumbang biayaan jang mana hayang sakola kumbang biaya sim kuring ngenangtang ka urang dieu sok bisi di dia budak yatim nu hayang mah santren nu hayang sakola serenkeun ka kuring demi Allah Pak ku kuring ditransfer sabulan sakali ngan kuring teu nanya na ari urang dieu nu beunghar bika diserenkeun ka urang ditu mikir atuh nu miskin di dia dibawa betkeun ka urang ditu ye eueuh ka area na di dia eueuh ustad nu bager lamun nepi ka urang dia menta ka urang Cimaung kuring memponis kades camat kabeh ustad ngamar diet atuh padahal Nabi pernah nyarita anak yatim nu dipiara anak yatim nu dibantuan anak yatim anu kurang ditulungan cek Nabi curug jeung jajangkung piraku teu kabita
laras cek nabi lain cek urang cek nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung artinya sesetripat ternyata lain sholatna ternyata lain zakatna ternyata lain tahajudna ternyata lain maca Qur'anna nabi mah pirage nitipkeun yatimna tapi naha umat sok mapohokeunana mata kayuna jelema suksesna jelema hebatna jelema lain ladang doana tapi aya nyuruluk cai panon tengah penting budak yatim nu dibantuanana ye demi Allah Kamaran Pak Kades oke jag-jag sehat aya naon aya doa rakyat anu ngadoakeun ka Pak Kadesna laras Pak mangkaning gambaran Kades mah Umar bin Khattab capek Umar bin Khattab jam 10 peting anyet selang ka tiap lawang iki ka tepis piring aya nu ceurik kunaon ceurik budak kuring teu dahar saha khalifahna si Umar teu ngepret Umar gadon ceurik Umar teh balik ka kantorna bawa gandum 60 kilo lempang 6 kilo eueuh ojek pan bareko kumaha cek sekdes ku abdi we Umar cicing ieu mah doraka kuring maneh malin pamimpin kuring pamimpinna doraka keur kuring ini 60 kilo di panggulna 6 kilo lempangna gubrak dikeun karayatna jempe-jempenya maneh ulah sok dibeja-beja naon maksudna make jeung ulah dibeja-beja pan embung jadi pamimpin baheula mah nah ayeuna barang beres sok dibeja-beja dah hayang sok hade ayeuna mah tuh mereka pakai miskin dulu selfie gini ari heueuh cuk aya foto alhamdulillah karena sentuhan meneruji anjing di mana nilai ikhlasna tuh mah ya tak enak Pak Kades pamimpinna sok Pak Kades leuk nurutan Umar bin Khattab pek ada cenah tinggali ustad pek tahun nyare mimitian ke penting boleh yang lempang 6 kilo mawa beas 60 kilo bikin ka fakir miskin paling kuat 2 poe isuk langsung ngayakeun acara gebiar hayat kabeh kudu datang pidato terakhir bapak-bapak ibu-ibu bios aya nonton nyoblos abdi dan bade riren nah Pak Kades nyeri cangkeng anjir susah jadi pemimpin sarupa kita bener jadi ustad sarua moal mampu seperti Umar bin Khattab moal mampu seperti Abu Bakar Siddiq moal mampu seperti Ali moal mampu seperti Utsman behituna seperti Nabi Muhammad moal mampu kajian ustad bolongkotan sekalipun mata tong sok ieu jadi ustad lah moal mampu arek diuji sok Nabi Muhammad teh pan beunghar Pak mana bukti beunghar satahun kurban 60 ekor onta nupang beungharna di dieu anjeer domba bari pewak Pak cari tanam di ugung-ugung cari tanam di hormat cari tanam di sanjung kurban sapi hiji kutujuhan Nabi satahun 60 ekor onta artinya Nabi teh beunghar tapi teu katempo beungharna beunghar hareupeun Allah sangsara hareupeun manusia ari urang mah miskin hareupeun Allah ngan hayang katempo beunghar hareupeun manusia mata kongkorong Allah ge digantian ku kongkorong lajada hasil tengah caodeang apal sok kitukeun ka ciri dia celok ku tatangga teh dibikeun namun teu cenah ku abdi entong ieu mah kongkorong warisan padahal eueuh suratan dan meunang meuli tina online ladang tina COD ya anu samemeh sakali kudu disipuh teh geuning gengsi gede Nabi Muhammad teh beunghar Pak nyieun masjid Nabi tara pernah ngenceleng tara pernah nyieun proposal ka negara cek Nabi kami boga harta ku kami dibiayaan aya di dieu nu kitu cik urang ge hese Pak Nabi bumina 5 kagenep sakajelengan pang ieu Pak 5 genep sakajelengan tuang di dinya kulem di dinya beres kulem ngagaralang sabab angel terbuat tina palapah hormat Umar nepi ka nangkep ya Rasul anjeun teh jelema aya nyieun istana mampu boga mobil ge mampu nah anjeun bet siap hirup sangsara jawaban Nabi simpel kami geus ngabangun istana akhirat katimbang istana dunia sok besi ustad-ustad rek narurutan pek imah Nabi 5 kagenep tapi nyieun masjid ku sorangan ayeuna tanya ka bapak-bapak yeuh bapak-bapak lamun bapak di imah bapak di lemur bapak eueuh masjid imah bapak butut gebrok boga duit 1 miliar kira-kira nu prioritas dibangun nah imah nah masjid nyaho urang teh gerak tanya ka betul ustad ieu eta kitu betul mana saya teh ustad di maksud berat wae dengan imah di masjid hal imah kumaha atuh nyeun masjid make jeung kumaha urang ngencreng di jalan butut geuning
berarti Nabi ngagungkeun Islam poe ayeuna urang daek teu daek ngaragragkeun darajat Islam paingan poe ayeuna Islam kubatur dianggap ku juru panon zaman Nabi menguasai dunia kudu saladara mata tong nyisi kudu kagorengan teh kudu sadar gitu lain kana kaunggulan batur teh ngewa tanu kitu tanu panas barana batur nyen gedong jadi hulu batur meuli mobil ratu angen batur meuli sawah blus ka rumah sakit atau batur teh meuli motor jeung mobil segala aya nah ada ambulan datang paeh aja sih maka jelema nu panasan sarua jeung bunuh diri nyiksa awak sorangan beresihan kokotor hati ulah nepi ka sirik jeung pidik naon menjadi sabab ieu nu matak akibatkeun salat ditolak zakat ditolak saum ditolak tahajud ditolak ibadah ditolak setan jeung iblis teh ibadahna leuwih keren batan urang Qur'anna katalar hadisna kaaji tapi hiji setan mengatakan kami leuwih alus batan Adam artina kasombongan da ieu ceramah demi Allah kahardian ku sararea mana bukti itu umut-umutan sararea ya kira-kira nunutan balik ya aja gambaran kuring nyanyi itu kacapi dijentrengkeun ku ahlina hareung kuring nyanyina jadi genah teh kunaon ku sapu lalu ku sapu nalika padalangan nyebutkeun Rapsigrap Purwadewa kudu aya alok nu gerem sapu jadi genah teh nalika Semar datang Semar Yawe nango Semar kuncup danar wulung daripada nabuh wayang tabuh urang wayang mahal urang mah salidona kudu aya torok-tokan torok-tok-tok kakara nyeko kacapi nyanyina kitu kuring harina kieu maka lagu dina kacapi suling disebut Keur Sayang Widi awa dia menang 1 juta mah lagu ya da Pak Kades asli mah kita rukang para pemuda para ibu nanya-nanya kieu mah cenah urang teh beureun mawa duit tadi teh urang teh cenah ustad teh mere ka maneh teh beuteung mawa kieu atuh arwi heula Bapak Juru Tulus
dia Pak. Jamaah sholat masjid Asyadah di Paling Idul di haturan Kapayun. Jalan. Nugas Nuhun ibu muslimat di Paling Idul. Ibu Enak hatur nuhun ibu Enak. Haturan sanesna mangga Kapayun. jadi Mager ampun. Mager pakepan. Hagal manggil prieu dah sabaraha. Sok monggo keur patepang. Urang sok di TikTok doang urang ningali. Sok aya mah jeung urang sadaya. jadi mak sehat Alhamdulillah Ibu Setia hatur nuhun jazakallah. Mustamnya ka dieu kabeh bahaya. Bakal viral di ieu makan. Geus viral deui. Hatur nuhun hatur. Sok ibu-ibu kasadayana diatakeun ibu-ibu atakeun can katingali ya Kapayun ya ibu-ibu. mak sehat mak Di Ar-Rahmana. Sehat tuh. Elang. soak anjir Aduh, padahal mah martos jam 4 kieu teh. Awas pananganna sasanggale datang ke widi dia teh atuh. panitia stop heula tapi ka maghrib moal beres ceramah teh Bener adanya bebo. kurang stop heula ternyata soak Pak. Guru kuring pernah nyarita huruf mapek kera jadi madu maka sirum bakal datang ulah per dede ti saha lamun aya budak 10 kieu alus ti saha dede Cek guru kuring Pak Pek hirup kudu jadi madu maka sireum bakal datang.